Orang Sunda itu terkenal dengan someahnya, guys. Bisa kita percaya, sampai preman-premannya aja kalau malak gitu ya, itu ramah banget. Ini kejadian saya tahun 2001 di Jalan Asia Afrika, orang teh pernah kali aing teh nya. Hari teh jengka bogoh aing pokokna malah jam 2 peuting. Ngaliwat ka dinya urang teh. Aya nu keur marabok di dinya teh di lapak-lapak kaki lima, nyamperkeun tah si jelema teh. Terus ngomong kieu cenah. Cenah. Punten cenah, ngaganggu sakedap. Muhun kunaon, Kang teh. Ieu mah bilih gaduh ngan punten nya cenah. Muhun naon sok cenah teh kitu. Abdi teh nuju minum ieu kirang euy, hayang meser deui cenah. Bilih gaduh sia 10.000 weh gitu. Jadi urang lain sieun jadi karunya. Akhirnya orang ikhlas eta saumur-umur orang mere jelema anu malak keur jang mabok ikhlas eta harita eta urang. Jawab tapi karunyaeun lain pikasieun asli someah asli bener. Terus geus teh berek urang 10.000. Ini teh urang teh teu dilatih ngakaruan deui. Tan cenah ka dieulah sakedap cenah. Kumaha Kang? Bilih aya nu ngaganggu ke di payun, pijakeun we. Non rencangan Agus Jabrig cenah. Tuh, urang mere duit anjir, hitung-hitung urang bayar jasa keamanan itu. Dijamin kumaha dijamin keamanan urang di dinya. Kok kurang sopan kumaha tah? Ini tukang pala kayak di Bandung hari tahun Asia Afrika inget tahun 2001 tah. Orang eueuh nu kitu salian di Sunda mah eueuh.